Zaman baheula, di hiji pasir jauh ti kota Kalimantan, hirup hiji randa miskin jeung putrina. Putrina randa ngaranna Darmi, katingalina geulis pisan. Tapi hanjakal anjeunna boga kabiasaan goreng. Budak awewe eta teh henteu pernah ngabantosan indungna ngalakukeun pagawean. Kami hanya ngirim ibu ke pasar, bari ngebantuan ibu. Udah nyat, tunggu. Kumaha awak urang hidup Mohon Darmi tapi Darmina ngirim ke pasar. nya atuh Bu, tapi ibu kan ada tukangan Darminya. Mohon Darmi. Poe ka poe akhirna si anak hayang nurut kana kahayang indungna. Teh kabeuratan ka mana-mana jeung indungna. Tapi budak ieu ngajukeun syarat yen indungna teu wenangkeun ngaku yen manehna teh indungna di publik. Salaku indung tantosna hatena nyeri ngadangu eta. Tapi indungna oge satuju. Nepi ka hiji poe Darmi diajak indungna turun ka desa rek balanya di pasar. Darmi bade ka mana? Bade ke pasar. Tadi di pengkeran Darmi, ibu Darmi. Oh sama sih mah pembantu orang tuh. Oh nya sugan teh ibu Darmi. Oh sama nya. Darmi bade ke mana? Bade ka pasar. Oh karek ningali Darmi balanja. Bade meter bedak bae. Kalau lamun teu bedakan, mukana jadi hideung. Oh nya. Ayo nya. Darmi tumben ke pasar. Ini di pengker saha? Oh ini pembantu orang. Oh nya atuh puntennya. Cirik jeung bener-bener teu daya nahan ka nyeri hatena. Anjeunna ngaharewo sarta ngadoa ka Allah. Akhirna indungna ngadoa. Ibu ampuran Bu, aku dirasa ibu Bu. Ku kawasaan Gusti Nu Maha Suci, awak Darmi nu doraka eta lalau menjadi batu. Nepikeun amanat sangkan anak ulah durhaka ka indung jeung ka bapa. Urang kudu nyaah ka kolot, kudu nurut kana omonganana. Sabab lamun anak geus durhaka ka indungna, teu nyangka musibah saucap sanyata.